Ulah para carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 4 saparapat, tapi nemalan jika nuhudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat-nyebit nyebut asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya. Contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekel sunnah. Ka para kulawargana nu anceg-anceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Dina saat nu ayeuna ibu hadir di ieu tempat gaduh maksud nu dituju, boga maksad nu diseja. Nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Sateu acan kuring ceramah, urang teh perlu istighfar heula. Sabab nu ngariung di ieu tempat kaasup ibu jeung kuring baroga dosa. Dosa kuring lantaran telat, dosa ibu kukulunu. Jadi duanana ge baroga dosa. Iya teh judulna terek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan sing hade pangaosna, ngaran-ngaran pangajian sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang di ajian batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema anu alus nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batu. Nah nana gerhana nyarita kitu sabab rumasa yen kuring beda jeung batur. Di mana aya ustad merek ieu? Pan ngaran-ngaran ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan sarupa kitu karek nolol jamaah nangtung wilujeng sumping al mukarom. Coba ka urang pan karek datang ge well kuat eueuh nu assalamualaikum. Malahan mah tadi ge nanya ampir-ampiran salah panggung da ieu teh nu kadua di ditu nu kahiji deukereun tadi teh. Ngan dibedol tuh ku kades. Lain di dieu cenah ke di ditu bari nanyakeun heula kan warung belah ditu cing teh Bu palih mana nu pangaosan kalem we cenah da ustadna nana ge bakal telat bari ka urang eta teh. Cek hate, kieu jadi ustad nu teu dianggap teh. Kunaon bet kitu sabab kuring beda jeung batur. Tapi keun bae beda sote ukur cangkangna, ukur wujudna, ukur bentukna, ukur bajuna, da baju mah kumaha nu make. Baju kieu, calana kieu pake ku kuring budak ngora, heuh mantes we. Coba baju kuring pake ku aki-aki sok gaya. Matak hakikat baju mah sarua bae nu kudu disaragamkeun mah leta lain tiungna, lain bajuna, tah saragamkeun mah eusi hatena. Keur naon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun teh eusi hate ibu. Dalamun pengajian karena saragam hampura ta eta pengajian babari bangkrut.
Ibu-ibu ngagugu ka kiai, cek kiai Senin kudu bodas, nganyuk bodas KB. Salasa hejo KB, Rebo berem KB. Nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki eureun ngaji teh lieur kana sirah. Nah karena baju padahal nu kudu ku urang disaragamkeun tah eusi hate. Kaasup nu kudu ku urang didangdanan lain sakadar awak, da keukeuh alusna awak kena kuruk saku teri geleh. Teri bangke hargana 15.000 sagelis-gelisna ibu maot tenen di pasar digemok pasarna. Eueuh nu meuli harga diri manusia teh ternyata aya hate dina hatena. Lain pangkat, lain gedong sigrong, lain mobil mewah, lain sawah nu lega. Harga diri manusia mah tah eusi hate. Naon hartina gedong sigrong lamun eueuh nu nganyang, naon hartina sawah lega lamun nu miskin teu katulungan, naon hartina beunghar lamun teu akur kahirupan jeung nu sangsara. Oh. Aduh, betul tuh. Naon da hirup masarua wae tungtung hirup masarua dek gedong sigrong mobil mewah sawah lega gedong sigrong balik nama kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah diantarkeun mah ku pasaran matak naon rek dipake alat kasombongan. Ibu ku hayam eleh kali-kali mah ibu ngareneng jeung hayam. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, atuh tulangna seblak tulang. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing endog teuneun di warung bangkrut. Teu berharga gelisna urang teh, matak nu kudu ku urang digelisan lain sakadar awak, tah eusi hate. Pek wedak pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi. Keurna nahaon wedak kanal bibir beureum tapi teu haseum beungeut. Aduh. Buat jika nu loba hutang hirup. Matak hirup naon nu rek disombongkeun. Naon nu rek disombongkeun teh hirup teh naon. Gedong sigrong mobil mewah sawah lega teu kudu sombong. Naon sababna sarua tungtung hirup mah kadang-kadang nu beunghar teh lantaran aya nu miskin, matak jelema beunghar teh kudu loba ngahormat ka nu miskin, moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bener? Matak si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheula nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheula nyokot pasaran, aya nu maot pangheula nyolatan. Matak lamun di lingkungan ieu aya jelema beunghar teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang batur, lancingan menang batur, selop menang batur, imah menang batur, sawah ge meuli ti batur, dikubur-kubur ku batur, disolatan batur, naon alasan urang kudu goreng jeung batur. Hirup masih lipi ka butuh. Bener, nana gerhana ge disebut batur, ustad, kiai ajengan, kuring nolak, mung. Mung disebut ustad, mung disebut kiai, naha sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad, ai pagawean maseaan. Hoream pan tugas ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Geuning urang teh karek disebut batur jadi ustad jadi kiai jadi ajengan mah gawe macan katempo. Bener. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan, pentak ku ibu dibikeun moal. Heuh ibu teh suudon. Kalah we nungguan ti jam 1 ari hate kuat rujad kieu. Tapi kuring teh ibu teh kuring. Ibu oge boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Geuning urang teh karek disebut. Di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat. Di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi moal. Matakna ka para pejabat nu jadi sing sadar maraneh jadi lantaran leungeunna rakyat, matak geus jadi pek geura nyaah ka rakyat. Kudu wawuh kana kasusah rakyat, nyaho ka bingung rakyat, geura nyusut cai panon rakyat, tah eta pejabat nu keur diarep-arep ku rakyat. Lain boloba janji tanpa bukti, loba baos nyorosos tanpa buktos, rakyat ge sudi dibobodo wae. Weh. Aduh. Koprok. Heuh atuh ibu nu ngomongna. Hirup sakadar disebut.
Iya barudak hadroh, lain ibu butuh ku barudak hadroh, tapi budak hadroh butuh ku ibu. Budak hadroh ayah ibu eueuh nerek nabuh sosoranganan. Nana gerhana ge sarua datang nana gerhana eueuh jamaah nerek ngomong jeung temok. Matak lain kuring butuh ku ibu, lain ibu butuh ku kuring, kuring butuh ku ibu. Nana gerhana teu datang, ustad ge loba titah ceramah we. Tapi nalika ustad loba jamaah eueuh kuring moal bisa naon-naon. Matak jelema gede hakikatna tinu leutik, matak geus gede tong sok mopohokeun jelema leutik. Matak hirup sakadar disebut. Gelisna awak ibu kena kuruksa. Matak mimiti ceramah kade ulah gucu mentil. Nah geus parolo. Budak ABG datang kuring sarangnya ustad keun budak ABG coba nini sarangnya ustad dicekek tingali. Naon sababna? Matak hirup eueuh deui nu kudu ku urang didangdanan eusihat. Bener. Teu sakabeh jelema pangaosan ujung Allah, teu sakabeh jelema maca Quran ujung Allah, matak jawaban hate jelema nu alus, innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh bareng jeung urang. Nah iya pengajian ujung Allah nyau. Isuk aya deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat, mungkin teu jamaahna lobana jiga ayeuna. Geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok. Nana sederhana ceramah nah jeung Allah nyau. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Geus suudon deui ba. Mun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang, berarti nana gerhana ceramah na lain jeung Allah tapi jeung duit. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh? Matak lamun jelema bareng jeung Allah muncul budaya urang Sunda ngaranna wayang, maka wayang aya tokoh pawayangan anu terkenal ngaranna Semar, luhureun sirah Semar aya kuncung, kuncungna salapan-salapan, simbol manusia bareng jeung Allah, sifatna 88 Asmaul Husna ayana awak. Mun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim nyaahan asihan dedehan, Allah Maha Welas Maha Asih Maha Rahman. Urang oge kudu kasipatan ku eta nyaah asih dedeh, gerateang budak yatim pang nyakolakeun, gerateang jelema teu boga imah pang nyieunkeun, gerateang nu teu dahar pang merekeun, gerateang jelema susah geratalang, gerateang jelema bingung geratulung, harta moal dibawa ka akhirat lamun lain diamalkeun. Weh. Tapi eta teh sakadar ceramah. Cek kuring bieu kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nalang nu susah. Lol cek Pak Haji. HD ta ceramah teh ka harti pisan, ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun, urang bagikeun we ka parkir miskin nu aya di dieu. Kumaha jawaban kuring? Tong kitu ji. Anger ilmu dibawa kana gawe mah rada hese. Nyaan. Mata hirup hate anu bersih bakal cicing dina angka kosong. Toong we ku sabab kosong eusina salapan-salapan ngajawab innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang. Sifat Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih, makana awak urang kudu boga sifat nyaah asih jeung deudeuh. Bapak pamajikan baeud pika nyaah. Ieu mah pamajikan baeud ngarun ditanya atuh nyegag. Kunaon mah baeud? Ku sia tuh jadi pasea. Coba bapak lamun pamajikan baeud bapak kudu nyaah, entong ditanya pamajikan baeud mah sing dinangna, dinengne, dimanja, dialus-alus. Geek diuk bapak gigireun, mah kunaon baeud? Aya bapak teh acis 3 juta, kop keur mama, ibu keur baeud dirayu ku duit 3 juta, langsung ditangkep lain tadi. Berarti bapak sadar karena kahayang pamajikan. Bener. Ngaran-ngaran lalaki nu alus teh nu sadar karena perkara nu dipikabutuh ku pamajikan. Da rumah tangga teh hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warohmah, kahayang teu butuh jawaban, ai gede kahayang teu dijawab ngabohong. Lalaki kudu bobog, kudu daweg na ekonomi, kudu alus ngurus rumah tangga, sing hade dina usaha, imah pageuh baju weuteuh daar seubeuh, mah yeuh kongkorong, mah yeuh geulang, mah tah imah, mah yeuh baju, mah geura shopping, yah artosna, mah geura dangdan, yeuh alatna. Aduh, tempo ibu-ibu anu di tukang nyibit salakina kadenge teu. Tugas bapak matak hakikat hayang teh jawaban. Tapi ibu oge deui. Mun ibu ku salaki geus dibere tanggung jawab, imah pageuh baju teu daar seubeuh, duit aya, kongkorong boga, kudu kumaha ibu ka salaki?
narimakeun. Rasakeun kacapena kalung sena salaki balik ti panyabaan papageun nalawang panto rengkuh ibu teh lain ngablu wae. Rengkuh bapana geuning sumping ieu teh rengkuh kahana. Cek salaki teh nya mah gek dina tepas cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari emok tong bari nongeng. Hargaan salaki dek dihargaan ku saha salaki urang lamun lain ku pamajikan bikeun cai anu tiis bari teu make gula bapak punten teu ngange gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tempo amis ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina tah tempo bapak-bapak aya mah lebok geus kitu cekelan leungeun pasalaki suntangan Nges suntangan bapak beli teh acan ibak dekul bawa ka cai tah ieu anuk ieu sabun ieu odol dekul beres mandi samut ku ibu tah ieu na sarungna kaluhur kokona tah ieu kopiahna beli bapak teh acan netepan kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup nyuuh nalahunan salaki bapana capelung seri putunuh geuning bapak mela nyisim abdi hapunten tiluhur susep rambut ti anak sibad dampal tiba heula nepi ka ayeuna can bisa rumah tangga nyugemakeun kanu jadi salaki hampurapa ieu ceramah jero teuing matak ibu euleuh ke eueuh nu kitu di dieu tak komo belah dinya mah salaki datang tujuk langsung we kieu menang duit teh. Jadi hartina kahayang butuh jawaban. Apaan hirup buge? Hirup hayang naon, hayang bahagia dunia, hayang bahagia di alam akhirat. Bener? Hayang bahagia dunia, hayang bahagia akhirat, hayang selamat dunia, hayang selamat akhirat. Geus tong wa kamikiran akhirat. Urang hirup di dunia, pikiran heula dunia, akhirat mah kumaha ceuk dunia. Mun ibu hayang salamat di akhirat tong wakang ngimpi kaditu ieu heula salametkeun panon tong pepolotot ceuli tong resep gosip bibir tong sok ngocobrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate sing bersih dunya salamet akhirat ge bakal salamet ieu mah ari ngomong hayang salamet dunya akhirat aya di dunya bisa capekeun wae batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli mobil anyar ratu angen batur meuli sawah ngadon ka rumah sakit muntaber atau batur boga imah dua pae disiksa awak urang kusaha ku perasaan sorangan boro-boro akhirat dunya wae geus loba nu pika ngewa komo akhirat maka akhirat adalah ladangna dunya koprok bawa nu koprokna nu kitu bener mata hirup mah ya mending ge hirup mah tumarima awak ibu geus alus tarimakeun geus teu kudu loba dirobah. Oh nyata urang malintuh baik cirina salaki usaha jeung ikhtiar baik lintuh oge batur teresep nu penting mah salaki resepkeun bener bu sabodo tetangga dek ngomong kuat eueug awak teh adoli ieu meh gitu kunaon ibu kieu oh bener pisan jadi hayang seuri urang eta kan baik gas teu kudu loba dirobah kalieur-lieur kacape-cape ieu mah awak lintuh senam 2 tahun senam kalah ka beuki bayuh-yuh naha beres senam goyobot comro misro liliwetan ongkoh salaki teh ngadon jangar ibu ngadon begang naha be aku senam we waktu teh tepi ka nyanguh henteu gas hirup mah tarimakeun jelema beunghar narima kana kabeungharan bakal bager jelema sangsara nalima kana kasangsaraan bakal sabar tuh harga diri mah hakikatna aya di nu sangsara lapar beteungna teu wani cokot-cokot kana barang batur imah butut teu wani hayang ka imah batur teu boga motor kajeun leumpang teu maksakeun anyukna hutang si miskin mentalna kuat nu beunghar boga gedong hiji batur 2 hayang 2 boga 2 hayang 3 akhirna gedong 3 sirah maranyai apa nyieun 2 teh sertifikat nu hiji dikabangkeun gedong 2 ukur mikiran gaya ai sirah nepi ka botak keur naon hirup sarupa kitu sabab nu kudu ku urang diteangan jongjona hate lain harta raja wisuna weh batak hirup butuh gawe geus di hate geuning nu bener namanya bu batak abdi mah baju biasa calana biasa ngomong ge ngomong biasa suna teu haralayang ku Indonesia moal nurutan urang dieu ka budak teh awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palit ke kurumuy akina so gaya teh bari ti kota woi
cucu kakek dicari-cari gok di dia. Begitu balik. Si ibu sering nongkrong ngabarakata kan. Bunga meureun ibu teh nya. Nya kitu pangaosan teh mata kudu loba pangaosan teh loba ka bunga. Aya di imah mapan rungsing. Akan bae urusan duit mah jadi pikiran lah, nu penting mah hirup we. Nah, sok urang pikiran kadang-kadang Pak, nu sangsara teu dahar ridho ngarabut sampe tuang sampe jag-jag. Nu beunghar hampura, gedong sigrong, mobil mewah, sawalega, jabatan luhur, tapi naha rakyat leutik bari lapar teu wani cukat cokot ka barang batur, tapi naha cek batur beunghar bari boga jabatan, tapi hak rakyat leutik dicapluk ku maneh, artina maneh nu sangsara nu sabenerna. Allah, mana mental beunghar teh lur mun bener ge beunghar nulung nu butuh nalang nu susah, ieu mah beunghar engos aya rakyat miskin kadang-kadang menang bantuan ge dicokot. Mana beunghar teh atuh. Well bukan very good very well lamun anu bogoh ka urang ke beresna teu well. Pek teh nini nu well ya cekek we. Oream. Leres pisan well gitu. Tuh. Naon nu ngaran hirup Pak? Matak hirup nu sabenerna gumantung eusi hate nu sanyang. Bari nu sangsara mah hirup nage jongjon. Pak Kades samutan, wayahna kudu ngarona toong nu sangsara. Teu kudu ngarona. Nah, cing teh bah mah kejeung embung ngarona, eueuh paokeun. Si miskin teh Pak. Nu beunghar mah ngagebeg eueuh rona teh naha? Sieun harta di paling batur. Nu miskin mah rona. Mending hees we. Nu beunghar nyieun tolak bala gambar pedang tapalkeun lawang panto naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teh asup. Nu miskin tara pernah nyieun nu kitu teu pernah make jeung nyieun tolak bala na lawang panto naha pantona ge rujad matak tuyul teh blus-blos we. Ternyata hirup teh jongjon hirup nu miskin bener Bu ngan anu miskin ge kudu alus hate ulah panasan. Ieu mah batur meuli kongkorong manehna sarua, nu batur bisa dijual, nu manehna henteu. Nah, tina lajada ladang COD. Nah, nanagerana apa? Pan sok aya paket. Ning angger dibuka abdi datang cing teh beun naon eta kuat dibalangkeun, dikoreh ku abdi oh kongkorong lajada. Anu konengna teh geuning koneng pisan, anu 2 minggu kudu disipuh, abdi nepi ka apal jeung warnana, geranya urang nempok. Nanaonan melaan gaya dina hirup. Matak eusi hirup kekeh Pak urusan hati. Nah anu boga mobil senang cantang tu. Nah anu boga gedong 2 senang cantang tu. Nah jelema nu boga harta senang cantang tu. Nu miskin mah sare tibra nepi ka calawak. Kerekna ge sok nu beunghar lalajo sare nu sangsara. Coba nu sangsara karek de kerek dihudangkeun ku pamajikan motor asare nah motor can diampihkeun bari nu harga 50 eta deuk sare kagoda ku motor si miskin mah ti jam 7 nepi ka subuh heuai bener matak beunghar ulah hayang ngan lamun datang tong nolak jeung aya bahasa aneh beunghar tong hayang ngan lamun datang tong nolak jadi ustad tong hayang ngan lamun takdir tarima kuring hayang jadi ustad mung geuning eta jadi penceramah apa narima. Nah Pak Kades hayang jadi kades mungeun. Geuning jadi kades heuh narima. Pan ibu ge kudu marima mah jadi jongjon. Baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot. Tarimakeun. Mun ibu boga salaki kasepna jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Moal jongjon hirup. Salaki kasep moal jongjon hirup. Biasa salaki balik jam 8, balik jam 10 jeding. Langsung ditanya ti mana heula. Cek salaki teh make jeung ti mana pan usaha. Balik wayah kieu. Ban bitu alasan. Nah salakina kasep sieun direbut batur. Coba jeung nu petot. Dek balik, dek teu balik, bebas.
Da ibu atuh ngajak seuri wae atuh. Malahan mah salaki petot mah datang tidak diundang. Datang heug henteu kajon saking kujongjon malahan bapak bilidek nikah deui ditawaran kumaha ceuk nu petot moal mah bapak merek satia nah untung sia teh daekeun oge kunaon nu petot mungeun salingkuh moal payu tah ieu teh ngaranna hikmah Pak kunaon urang jadi jelema sangsara bisi beunghar matak cilaka kunaon urang jadi pejabat, bisi jadi pejabat ngadon ngawadul, mending jadi rakyat we teu ngawadul. Nya, matak hirup balik deui kana hate. Emean atuh hate teh, bibir teh kudu bareng jeung hate. Mun ceuk bibir subhanallah, hate ge kudu subhanallah. Subhanallah maha suci Gusti Allah, maka hate teh kudu bersih, cocok jeung nu disebut subhanallah maha suci Gusti Allah, hate bersih, cocok jeung nu diomongkeun. Ieu mah nabi wir subhanallah hate kotor dikukut. Kadong-dong ge lemes luarna remet eusina. Tuh kulit limus oge limus, toong ku ibu luarna mah alus jerona mah hese di dahar, jeung nyak celak getahna ge kulit limus lemes tapi matak borok sararea. Naon ibu teu kikieuan naon teh. Baur ibu aduh aing mah jigana nu ceramah di dieu mah kudu kuat mental. Ibu-ibu tuh ibu teh sing sadar boga salaki. Urang sieun sia. Salaki ibu di bumi aing mah subhanallah teh maha suci Allah hate kudu bersih jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong ai kosong teh molongo ai molongo teh kosong teu boga naon-naon sanyaahnya ibu kasalaki keukeuh maot moal milu kuat kompak lain ya mah ceramah teh mata nganyirikeun hate urang-urang Pak salaki maot ibu teh moal milu juk pau sugan gitu di diem aya salakina maot nempi ka ceurik. Bapak ari abdi bade jeung saha ngiring we ka jero kubur eta teh bahasa wadul. Da kuring eukeun nguburkeun aya ibu-ibu nu kikituan abdi bade ngiring ka jero kubur dijajak ku urang ti tukang jugrek milu ganeng naik deui ka luhur ngadon nyabok teh ka urang. Tungguan geus 100 poe geus natus salaki geus eueuh ngadoakeun jadi poho rok ponok deui buuk dibeureman deui anting nu panjang deui jilbab dibongkar deui lo lalaki hai ceueuh gedain kita dem mataknya sebenarnya ibu ka salaki salaki ka ibu hanya sebatas pupulasan can make agama mah can disebut cinta sejati bener. Can make agama macan disebut cinta sejati. Da cinta sejati mah aya dina 3, 1 Allah ka makhluk, 2 nabi ka umat, 3 inung bapa ka anak. Allah ka makhluk nyaah sagoreng-gorengna ibu satebalik-tebalikna kuring ku Allah ditutupan ka goreng patutan urang. Nana gerhana dihargaan lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan ka goreng patutan kuring. Pak Kades berharga terhormat lain Pak Kades nu terhormat tapi Allah munian ka goreng patutan Pak Kades. Ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah keur munian kasalahan ibu. Mangga geratanya hate masing-masing. Sok. Ayeuna make tiung make gamis katembona jiga soleh di imah nama nyau. Ayeuna dararang dan gararagah gararaya lipstik diangge bedak dipake di imah nama daster merengkel. Nu katempo cantang tu nilai aslina, nu katempo cantang tu nilai benerna. Ibu nalajo kuring ceramah cantang tu nilai aslina. Jadi ibu ngahargaan kuring, ngahargaan cangkangna sebab ibu teu apal eusi hate nu sabenerna. Bener. Samadak subhanallah teh gawe jeung hate bersih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Geuning puji teh nu Allah. Jadi urang metong asa kapuji. Lain ibarat tahajud nyen status OTW tahajud. Bubar tahajud isuk api-api huai sia teh. Bari maksakeun maneh geuning huaina teh da hayang ditanya. Kunaon sikeun huai tahajud atuh.
kumaha sia we imeh boga kongkorong lempang dongko wayah kieu bari kunaon oh boga kongkorong lempang dongko nepi ka tiung beulitkeun merah rujit wayah kieu bari tiris harudang aing mah hayang maledog ku ieu da make golang ti dieu nepi ka dieu dapun manrek pengajian keur loba batur hayu ngaos nanaonan mun dipikir kunaon ai urangnya harta dijadikan alat kiblat keur naon itu mata hakikat rubah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah puji manu Allah urang mah tong hayang kapuji bae geus maca Quran geus maca sholawat seserakan rada serak jeung teh kunaon mak serak terus ngaos Quran sareng sholawat sababangi kumaha maneh we tak aya ge ibu ka salaki teh capek bapana naha ngaosan nungguanana gerhana ti lohor keneh sedih lah tuh dah kudu dibongkar kabeh hirup gitu nah naon matak batur teu datang ka dieu hakikat nama batur teh keur ibadah naon batur mah naha teu ngaos jawaban teh bapak ceuk ustad ge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki iya teu diizinan ge ku salaki maksakeun maneh cek salaki entong tong ngaji hayang nyaho nana gerhana balada ente tuh ayeuna teh nu di imah mah keur nyangu keur masak mah wios atuh teu ngaos urang tuang we dekul tuang ibadah nah ibu teu sadar ayeuna salaki ibu keur papelengkingan na kursi nungguan ibu balik jam 5 salaki juk nyegag ti mana ibu kapancing ti mana pangaosan matakna jeung cedok we di imah datang cek aing oge eta ladang ngaji jadi hohoa ka salaki kumaha batak hirup balik deui kana al qalbun malikun hate adalah raja tuh juk curhat heueuh cenah urang can nyangu keun bae menta we ka Pak Haji mawa kana karese keur salaki ibu ulah wani-wani barang dahar di ieu tempat lamun salaki dituker lapar apan rumah tangga nu ngeuna teh seuia sakata lamun batur lapar urang lapar salaki jajan di restoran ari ibu cicing di imah cek ibu teh Pak gratuang ngeus mah di mana di restoran nyeri teh hate tah wayahna ibu ge ulah ngan lamun kuring bebas deuk mawa ge da can boga pamajikan bebas hirup kosong matak jelema kosong mah bebas nyengareupan alam beda kosong pan ibu di imah cicing ngahiji beda salaki jeung awewe beda lalaki kumisan ibu eueuh kumisan lalaki janggotan ibu eueuh janggotan berarti sifat bakal beda wujud bakal beda lalaki kumis jeung janggot teu meunang baeud lalaki mah wibawa lalaki teh dina kumis dina janggot jadi lamun lalaki baeud dirok komo lamun lalaki sok baeudan ka pamajikan kurud heula kumis era jeung maknya kumis badag janggot panjang baeud jiga lele useupeun mun ibu deuk baeud ge wajar kumis eueuh janggot eueuh pek ngan tempo dina eunteng da jiga jeruk deuk bitu dihijikeun lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan beda dihijikeun borosot si peju matak hirup tong anti dengan perbedaan lain peda kuring beda da ustad teh barareda atuh ibu asli oh nyeta mama hayang ngulem ustad teh nu jiga ojek online heuh urang atuh mama hayang ngulem ustad teh anu bari sholawatan deukeut ti Kutawaringin Kiai Haji Salimul Apip mama ngulem ceramah teh hayang nerangkeun bab karuhun karomahna Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang ngulem ceramah teh hayang bari curhat mamah dedeh pan indung ibu teh geuning mamah dan curhat dong iya dong mah coro ge abi menyeburutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh cek mamah dedeh datang ka kades panggieunkeun BPJS mamah dedeh mah curhat
Ah mamang ulam ceramah teh hayang nu lentong aagim. Tiga ger kalong lentong. Saudara-saudara yang budiman. Udah naon eta. Banyak orang reungit. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah AA bisa hadir di tempat ini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya ibu senang AA kurang senang. Nah geus kalolot. Kunaon itu. Tapi AA sadar. Kela tuh ibu, tong ngajak serius ngomong. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit karunya ka Pak Haji kudu ngamplop kaduaan. Hari jatah saurang. AA gimana lentong. Nembus dari si ibu eta kalau kabawakeun urang moal ditempo aing mah. Ah, mama ngulam ceramah teh yang beri nyanyi, oma. Da Roma Irama mah dakwahna beri nyanyi, toong. Auring Roma Irama nu kribo geuning. Anu kieu geuning, ah nih geura nyangu, nu kitu geuning. Da Roma Irama mah dakwahna teh bari nyanyi. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Tuh, kudu apal Pak Kades kunaon ya keprok penggemar dangdut. Roma Irama mah dawana ku nyanyi. Apaan diurang di aki-aki dakwah nama ke nyanyi? Di mana eta sakedeng di magrib? Eling umat muslimin muslimat. Bisa dak uih. Ayo orang berjamaah salat subuh. Ayat setengah genap magrib. Eta dakwah bari nyanyi. Ibu kolot baheula di musola leutik dakwah bari nyanyi. Wujud kidamba embung bak dumba dumba embung bak dumbang dumpang. Pan ibu nu nyanyi abdi nu ngamusik. Wujud kidamba embung bak bumpak dung dung embung bak dumpak dung dung embung dumpak dung dung embung bak dumpang embung bak embung bak keung hade. Iraha kuring latihan jeung penyanyi henteu tara latihan tapi nabeuh nu paling paur mah mineng latihan nabeuh henteu nyanyi eta pemenang ustad teh ceramah bari nyanyi pek da eta mah metode urang Indonesia moal akur jeung urang Arab moal bangsa urang pemenang teh nyanyi teh maka jeung teu meunang pek bae aya bisa mah ngan nyanyi baheula jeung nyanyi ayeuna alus baheula mah tetep seuri deui gracia eta mah. Aduh terus kok asa kakara aya pengajian mustami waninitah ka ustad tetep dada moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo. Berarti alus Pak Kades can tunuhun. Da kamari mah di Sukabumi abdi ceramah nyanyi eta juk langsung jamaah amin. Nyanyi baheula mah alus ngandung papagah cobi nu ayeuna maka jeung aya judul buka dikit jos. Boro-boro kuring budak leutik bakal mikir naon nu dibuka naon nu ditojos. Oh hileud meureun. Komo aya lagu ayeuna mah jeung pacar dunia akhirat. Na moal kawin pacar dunia akhirat asa wararadul hirup. Ya. Batak nyanyi baheula jeung nyanyi ayeuna alus baheula. Nu ayeuna mah nu penting mah bujur we gibeg-gibeg. Keur kaum lalaki kieu gitu. Matak datang ka imah rungsing,
Nah, nu ditempo atuh lincah. Teu luas. Bakal jabarkeun ku ibu lah. Teu wani. Nu ditempo gitak depan, gitak belakang, goyang kanan, goyang kiri, nu disingarepan kitu. Rungsi. Naon cenah? Tukang son. Naon tukang son? Tuh. Oh, istri itu istri. Nya cek urang ge. Dibere judul teh, juk langsung we tukang son teh cenah nempoan bujur artis. Ibu atuh titah eureun jadi tukang sona. Kan paling bangkrut teh nabeuh-nabeuh. Ya. Tuh, lagu baheula jeung lagu ayeuna mah jauh. Matak menang. Di Arab dahar ku tilu ramo meujeun nu dicokot korma. Di urang dahar ku tilu ramo nu disuguhkeun ge angeun kacang. Di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek meujeun da di Arab. Cobaan di dieu tarawih nepi ka subuh. Nu pangheulana demo TRT marantau euy. Lila-lila teh. Isukna teh sing teu ka masjid deui rada gelo imamna, imam dicarekan. Matak di urang mawayahna dakwah teh kudu berdasarkan metodena masing beda baik tapi kudu sarua Islam keneh Islam ken. Baca sholawat ge anu sarupa. Pangaosan ka tasik di papag ku baca sholawat tasik. Jadi es lilin di tasik mah Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh cek urang tasik leos ka Garut jadi jika sholawatan urang dia di Garut mah aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji Banten beda carana beda metodena tapi hiji nu sarupa sholawat keneh sholawat nama jeung kudu pasea dan nu maca tahlil ge eueuh nu sarupa eueuh baca tahlil anu tungkul anu gideug aya nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah tah eta mah jiga nama calon kades ente cicing di juru dahar aya hudang-hudang dahar aya oge geuning nu tahlil teh bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang stop naha cenah make jeung stop cing teh batur mah tahlil tungkul mang manggudag gideug ngarah teh tunuh nganu paling paur bati bari muih illallah 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 sajam satengah eta tahlil batur dahar sia tengah huleng gitu meureun ranyai Pak nah ada keluar teh ti imah anu maot golokok teh diburuan ongkek atuh dek tungkul dek ngagideug dek nu muih anger sarua nu dibaca mah tahlil keneh tahlil nama jeung kudu pasea tah ladang rajaban teh kudu nepi ka dinya eusi hate teh hargaan batur mun urang hayang dihargaan batur hormat batur mun urang hayang dihormat batur pikanya batur mun urang hayang dipikanya batur well apalna teh eta we TikTok well naon atuh Rajab teh naon Rajab hah naon ibu ai nyarita sing tarik atuh teu kadenge ai ngomongkeun batur tarik ibu mah naon miraj teh naon Isra ta iyo atuh nu hade mah naon ibu hade eta jawaban perjalanan waktu nu mana ibu tuh waktu ibu keur parawan baheula pas sarung-sarung keur lalajo calung bari lain jeung nu ayeuna tuh bener lain nari ibu bet ngaku teh da apal ya ibu teh da pernah bodak atau pernah ngora saha ibu sok ieu teh nu datang teh jelema barada gonggongkul oh urang tuh tah itu nu bakal pasea jeung salakina teh aya ieu teh nu datang ka teh barada gong iraha ibu bedegongna keur umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Nyai pang mecatangan sirah majangar osok ngagugu. Bedegong. Nyai pang nincakan cangkeng macangkel osok ngagugu.
Hah bedagong, ayeuna ibu boga budak, titah budak ibu, inung urang geus maot nyai, pangmecetan sirah majangar, oh sok ngagugu budak ibu ka ibu. Lebok. Jadi baong na budak, teu balik na budak, tong neungel budak, tong nyarekan budak, masang kaca seng gede, ai. Gartos. Matak baong bedagong na anak sebenarnya ujian keur inung bapana. Matak masang kaca sing gede. Nyarekan wae ka budak tah Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhana maha suci Allah anu geus memperjalankeun Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Jadi urang ngayakeun meeling Isra Mi'raj, geura Isra urang oge Nabi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang kudu Isra. Ti mana Israna? Tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina bodoh jadi nyaho, tina pedit jadi bager, tina goreng jadi tak ibu goreng kasalaki mengpengker Isra. Tangkep ailik ti dieu aya. Cek salaki teh kunaon mama jadi lebah oh Isra. Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit, tina goreng. Bisi ibu goreng jeung dulur balik ti dieu pentah hampura jeung dulur. Ieu mah jeung dulur teu alalakur parebut warisan keur naon harta diparebutkeun bari maot bakal ditinggalkeun. Ari heueuh. Ieu mah enung maot, bapa maot, lain tahlil mah kalah kangukur tanah. Naon make jeung harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Bener? Tah ieu bapak-bapak hampura Pak. Bapak beunghar mun maot pamajikan wayahna tong neangan budak ABG. Nah rugi di bapak umur 50 tahun menangkan budak SMA, tangke bakal nyeri hati. Bapak 50 tahun naik ke umur 80 tahun, budak SMA umur 18 tahun naik karena umur 30, 80 jeung 30 rugi bapak dina uleman tepan. Pamajikan mah geus di ditu lempang, bapak mapan kieu make 3. Aduh, da 80. Kumaha ceuk pamajikan tuturkan borok hararese lempang teh. Matak ulah bager jeung barudak ngora teh ulah. Rugi urang, gedong sigrong mobil mewah sawalega menangkeun anu ngora bapa maot maru nu ngajerog di imah mata. Matak abdi mah umur 40 deuk neangan nu 35. Moal neangan nu 20 geus nyaho bakal rugi, moal neangan nu 18 geus pasti bakal rugi, deuk neangan nu 35 ngarasa imbang 40 jeung 35 cocok. Allah itu aya nu ngacung abdi cenah teu sudi ah. Lain sadis-sadis, cinta itu tidak bisa dipaksakan, mending tegas sekalian mung. Aduh. Oream, udah ngorak mung. Nah, mah jeung mung. Abdi persyaratanana luhur teuing, lain butuh nu tiung gadag, lain butuh nu sok maca Quran, lain yangan pamajikan nu sok pangaosan ge, lain teu level. Abdi medek neanganana ge nu teu beuki duit. Aya eueuh. Itu belah ditu. Ma asep teu beuki. Mung ma anger ah. Ream teuing. Aduh. Tuh. Di dieu tempat. Yuk orang Isra berjalan tina salah jadi bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, matak ibu goreng jeung dulur, wayana pentah hampura. Hampangna akhirat, hampangna di alam dunia. Bisi ibu goreng patut jeung dulur, bolik ti dieu pentah hampura. Maot isuk, hampang akhirat lantaran di dunia geus bisa silih hampura. Ngan lamun nyimpen kana dendam nepi ka ayeuna, rek nepi ka modar kikituan. Ibu boga mantan, geus tong amek geus lain-lainna. Ibu geus nikah deui, itu geus nikah deui, panggih di jalan tanya, "A, kumaha barudak?" Sing alus hate teh sing alus. Cek itu teh cek lalakina alhamdulillah, kumaha si neng anu bungsu alhamdulillah, damai jeung mantan teh. Ieu mah panggih jeung mantan, budak nyamperkeun ka dieu tong deket jeung si Bagong. Deuk nepi ka iraha ibu dendam ka mantan. Bener.
Nana ge boga mantan, baik-baik saja sampai hari ini. Abdi keur kuliah boga mantan. Bentangna perguruan tinggi, aduh ibu gelis. Abdi baheula rumah sah, baung heula. Irung ditinik, rumah sah urang ge. Ceuli di tojos. Udah, ente ujug-ujug kieu atuh hirup teh. Bu gondrong sakieu ibu. Jika begal sih kan. Calana, dah ibu pasti sausia lah. Calana nu meber kahandap geuning. Eta lamun aya nu dipake ditempo dengan fotona kuat hayang ngaduruk atuh da. Bari beung ngalaman lah, pan ieu ge dikucir 2 bari teh mah. Tah abdi boga hari teh bobogohan gitu. Cinta neng mah geulis, akang saking memeujeun. Terus cing teh kumaha lamun akang mika cinta ka neng, ditolak sapojodogan ibu diciduhan. Lamun bapak pernah ngalaman diciduhan ku awewe bakal ngarasakeun nyerina, tah sakitnya tuh di sini. Nah cing teh naha mah jeung embung ka akang, hoream ka jelema nu eueuh gawe kitu. Oh jadi hoyong teh kanu tos damel, hayang kanu beunghar bari kasep, mobil boga sawalega. Cek hate Haji Iki meureun eta mah euy. Ari pek teh ibu bener 2 bulan teh juk kawin, beuki nyeri eta hate. Awak teh sirina segede kieu abdi teh ibu. Eta mah hajatna teh diburuan urang, ditagogeun eta sound system kana imah urang, kuat hayang ngabom aing mah harita keneh. Bari lagu hayang kawin wen, hayang kawin, kasih kun teh kuat hayang nonyok harita mah tah. Bener cing teh mah panas, kajawabna datang corona. Nalika corona, heupan debu ge apal, kuring asup kana YouTube, tuluy viral, jelema viral batuk ge jadi duit. Itu ku corona bangkrut ekonomina, materialna hancur, lain material ieu. Materialna hancur, pabrikna beak, sawahna ludes, tongkorongna ge teu make, ceuk hate, lebok. Abdi pancuk naik ekonomi, tina motor jadi mobil, teu boga sawah jadi meuli, teu boga imah, tuluy nyieun, padang viral. Itu sawah beak, imah beak. Baheula manolak sapajodogan nyiduhan, ayeuna mah hampura salakina ge maot ku corona. Nga-WA, ieu HP-na ge. Nga-WA, emut keneh ka abdi. Sing teh sareng saha bade ngulem, sing teh bayana ka Pak Ente we urang dinya mah atawa ka barudak sanes, abdi teh cenah meuni sombong cenah abong geus viral. Klik we PP-na, buray teh mantan abdi. Cek hate, baheula mah di WA ge tarang ngabales, di telepon tarang ngangkat, nyeri urang teh nyeri tah. Ayeuna mah urang geus kieu make jeung nga-WA, nelponan, urang nu tarang ngangkat teu sudi sibuk. Geus kitu teh, nga-WA isuk-isuk, balas jam 12 peuting. Sing teh aya naon nga-WA wae. Alah cenah alhamdulillah dibales, bade nyungkeun dihapunten kapungkur nolak AA. Terus kamana salaki nu ayeuna maot eta mah cek hate, cek bibir mah ngiring bela sungkawa, cek hate mah lebok. Apan keur ngomongkeun jelema dendam. Cinta kumaha pabrik nu belah wetan hancur ku corona, beuki atuh eta hate. Ceng teh kumaha material loba nu nganyuk teu mayar, lebok cek hate teh lebok. Bongan eta teh dorakati urang nolak ka urang teh cek hate. Ai bibir mah henteu geus jadi ustad. Heuh cing teh ngiring bela. Ai cek bibir mah ngiring bela sungkawa we terus aya naon sih teh nga-WA. Abdi teh aya mah cenah bade ngarumasakeun maneh bade nampi ka AA. Jawaban abdi ibu sasangkleng. Hampura geus lain level. Anjay. Aduh. Matak ya kabudak ABG tong sok tolakan lalaki anu can usaha teu apa 10 tahun nu bakal datang jadi jelema pangbeungharna sok saha nu kadohong bener bu juk atuh aya daek mangkanu nganggur juk aya tah bukti WA na ge mun hayang bukti wae atuh pan CD keur ngarang caritana gitu iya hariwang salakina urang atau ke urang we mana cenah buktina WA teh mana geus dipupus geus diblokir
Sedangkan ladang Isra teh nu goreng jadi alus, nu salah jadi bener. Berarti kuring ge salah kene. Mata ayeuna teh Isra. Ah dek bener we keun bae geus lain-lain adeui. Moal goreng ayeuna osok panggih di jalan keur dagang comro. Osok dibelian ku abdi. Beuki atoh si eta dagang comro teh. Malahan mah kumaha cinta rasana jadi dagang comro. Pan baheula mah beunghar jadi tukang comro di harewosan. Matakna tong ngahina baheula. Ayeuna mah tempo tuh ngabring cing teh parawan hayang di selfie pan gitu. Om Ustad, selfie. Cenah geuning ayeuna mah kieu manehna teh. Ayeuna mah nu begang teh balik jadi si itu. Mata hirup matong tampikan. Bener. Sedih. Ibu baheula keur sangsara ngeclok anu beunghar teh dibere nyeri teh. Oh ayeuna ibu geus beunghar batur ngeclok bere. Nah sarua nyerina jiga ibu. Lain sarwana ya mate. Hah? Baheula ibu pernah ngalaman sangsara batur ngeclok, urang ngeclok ka batur teh dibere nyeri. Tah ayeuna ibu geus boga saeutik-eutik geus boga lah yakin. Batur teh ngeclok ka ibu bere. Ieu mah lajeun mere diomonganan, tah rasakeun hirup jelema berputar. Baheula maneh tara mere, tah urang mah tah kurang kumaha sah mere tah ka maneh. Atuh lain jadi kahadean nyarekan batur eta mah. Lain kitu. Oh, tak jadi munafik. Bener. Jadi Isra teh berjalan Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur urang mah berjalan tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina bodoh kana nyaho, tina teu balik jadi balik, tina goreng ka salaki jadi alus. Mata wayahna ke bubar ti dieu salaki tepungan, ayah maafin. Cek salaki teh kunaon mamah jadi lebah, oh Isra. Dua Mi'raj. Ai Mi'raj naon Pak? Mi'raj naiknya. Mi'raj naik. Naik ka mana? Naik ka Sidratul Muntaha. Nabi Mi'raj naik ka Sidratul Muntaha. Deuk naon Nabi Mi'raj naik Sidratul Muntaha? Deuk dititah salat. Ngan samemeh dititah salat, Nabi ditempokeun ka belah kenca, Muhammad gerak tempo di belah kenca. Ternyata aya jalma ngaguntingan bibir sorangan, neutekan leta sorangan, boloboran getihna nepi ka Nabi tumanya ya Jibril, saha eta? Umat anjeun Muhammad anu di alam dunia capetang baris miwarang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe, nitah ka batur jakat tapi sorangan cadu jakat. Saha? Hei. Pak, kakuping jawaban anak. Bu, bisa rek uih. Nektekan beheung, nektekan bibir sorangan, nektekan leta sorangan. Saha Jibril, umat anjeun Muhammad nu di dunyana capetang baris miwarang nitah ka batur ade, sorangan teu dipigawe. Cicing sia nitah ka batur jakat, sorangan teu jakat, nitah sodako, sorangan teu sodako, nitah alus, sorangan teu pati alus. Saha? Aduhung daek diulem di dia. Iya jamaah, aduh. Ustad, ibu tah. Pan ibu kayak gitu ka budak jang ngaji ka masjid. Nah ibu bareng ka masjid. Nah mah jeung nuding urang atuh. Berarti lain ustad, sararea. Ustad itu. Tunggu, nah atuh dah. Ulah amok cenah Pak, heuh ngagenokeun teh matak jadi jantung. Batur deuk amok dicarek jadi angen nyeri atuh. Naik deui. Nabi nempo jalma nu disiksa. Teuleum dina darah lautan. Ongkek ngurel, begang awakna naik ka darat 15 deui. Jibril saha eta? Umat anjeun Muhammad anu di alam dunyana nulungan tapi nyekek beheung batur. Nulungan tapi nyakek beung batur nyai bisi maneh teu boga duit datang we ka imah-imah dibere 3 juta ngan wayahna tina saminggu kudu jadi 3 juta 200 tina sabulan kudu jadi 3 juta 800 bayangkeun hutang 3 juta 10 tahun teu kabayar sawah beak imah beak nu kitu ngaranna rentenir keproknya rame aing mah kuat dianggap wayang. Tah matak dosa urang teh boga dosa deuk dipupus kunaon dipupusna ku salat ibu
Bener yo. Ulah ka abdi bebejana, juk ke malaikat langsung. Ayo nama cenah Pak Ustad abdi teh can salat, naha da ti jam 11 abdi di dieu lohor kaliwat, asar kaliwat, kitu bete cek ibu teh. Juk we bebeja ka malaikat ulah ka urang. Ternyata dosa urang bakal dipupus adalah ku salat, maka jelema salat keur mupus dosa, jelema teu salat keur ngagunuk-gunuk. Sakali deui, jelema salat keur mupus dosa, sedengkeun jelema anu teu salat keur ngumpulkeun matak ladang rajaban adalah salat. Atosan abdi rek kapasir jamu. Anada nu cara mana ge urang kumaha urang we kojong acan lain jamaah di dieu mah kuat wani protes eta kajengan acan abdi rek kapasir jamu ti dieu kapasir jamu sabaraha jam oh gitu manehna nu ngomongkeun ulah engeusan manehna nu ini pangheulana hadirin kaum muslimin, si ibu sing sarehat, bapak sing sarehat, doakan ieu Pak Haji sing maju ekonomina, sing luhur darajat martabatna, pala putra putruna sing soleh tur solehah, sim kuring nana ergerhana, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana para luhur anu kasuhun waninggalin di pamrih hampura anu katadak luhur saur teka ukur sabda anu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.